Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet. Sok ah. Kocapkeun wae harita teh saenggeus rengse sarolat isya. Sarerea marulang ka imahna masing-masing. Nepi ka isukna teu aya naon-naon, malahan warga Cineger digarawe saperti alna biasa. Aya nu ka sawah, aya oge nu ka karbon. Di kampung Cineger, sapeuting dua peuting mah teu aya naon-naon. Ngan peuting nu katilu harita teh malam Jumaah di kampung Cineger geus teu sarua deui kawas biasana. Sanggeus paguneman ditepas tajuk basa malam mimiti sanggeus Mang Empud nenyoan ririwa, warga geus mimiti ngalaman kejadian aneh. Aya sababaraha hayam jeung doma nusuk laleungit teu kanyahoan tapak-tapakna acan. Di sababaraha imah nu deukeut ka Leuweung Awi, pangeusina harita sok kadenge sora aneh tengah peuting. Sora siga ngagerem kasar dicampur jeung seuri nu pikasieun. Mun rek kajadian leungit ingon-ingona. Eta kajadian geus nerekab ka juru lemur, malahan ka kampung tetangga ge geus nepi. Harita teh di imah Mang Bisri, kaayaan masih keneh tegang ku beja laleungitna ingon-ingon. Mang Bisri, Mang Empud, Aki Oib, jeung sababaraha warga sejen dariuk dina palupuh tengah imah. Lampu damar di tengah meja muterkeun cahaya remeng-remeng. Angin peuting karasa menenyelecep nyusup ti sela-sela bilik imah. Kuring geus mikirkeun ieu teh peuting kamari. Sabenerna naon udah teangan ku eta makhluk? Ceuk Mang Bisri, nyarita semurada berat. Kuring geus sarua teu apal Kang. Tapi sigana makhluk eta lain kurek nyingsieunan. Sigana aya maksud sejen Kang. Temal Mang Empud. Aki Oib kadenge batuk. Panona neuteup ka sakabeh nu araya di tengah imah. Kuring ngarasa eta makhluk teh butuh tumbal sigana. Ceuk Aki Oib. Atuh pikeun sarerea ngadenge kekecapana Aki Oib rareuwas. Tumbal? Naon maksudna Ki? Ceuk salah saurang warga nyaeta Mang Mukri. Oh, baheula cenah siluman Rangga Girang eta lain ukur nyicingan buha digawir cisokan. Tapi manehna boga kerajaan di Lebak. Ari kerajaan siluman mah butuh kekuatan, jeung eta kekuatan teh asalna tina tumbal manusia. Oh, jadi bener eta makhluk teh Ki bakal nyokot salah seorang warga lemur pikeun jadi tumbalna. Aki Oib katanya ungeuk. Nu paling rawan mah nya barudak awewe nu can kawin. Ngadenge kitu, Mang Bisri ngalieuk ka pamajikanana nyaeta Ceokoy. Terus inget ka anakna nyaeta Nyi Lesmini. Astagfirullah. Lesmini, kumaha mun eta makhluk neangan hidup? Ceuk Mang Bisri bari ret neuteub ka Lesmini nu keur diuk gigireun inungna. Sedangkan Lesmini katanya ngeluk tungkul bari nangkep ka Ceokoy. Sabaraha peuting kamari kuring Kang minang ngadenge sora aneh digigireun leuweung. Aya nu siga seuri siga monyet, tapi lain monyet biasa. Sorana jero, tarik siga nu narik tanaga. Tah isukna teh
Sok aya nu kalengitan ingon-ingon weh pasti. Mun geus aya sora nu kitu patut teh. Ceuk Mang Empud. Mang Umir nu diukna di juru beungeutna kacida reuasna. Kuring gene nyo. Tepak suku aneh tadi isuk di kebon dukagon lemur. Bentukna tuh siga tapak suku jelema, tapi siga tapak suku monyet raksasa. Orang tuh bisa cicingeun mun bener eta makhluk neangan tumbal. Orang kudu ngalakukeun tindakan. Kuring satuju, tapi orang itu menang buru-buru. Ulah panik. Orang kudu tetanya heula ka Ustad Muhyiddin. Laras pisan Ki. Orang kudu nyanghareupan ieu sakabeh ku cara nu bener. Tapi ti ayeuna barudak awe ulah loba kalaluar ti peuting komo sorangan. Temal Mang Empud ngabenerkeun carita anak Ki Oib. Okoy nu tita tadi jempe katanya ngaragamang nyekel leungeunna Mang Bisri. Ya Allah, kumaha mun si Nyai jadi sasaran? Abdi sieun Kang. Mang Bisri katanya ngusap tak-takna Okoy. Tenang ibuna, salila akang masih hirup, akang moal ngantep anak urang jadi korban. Cek Mang Bisri. Oh, tenang Koy, ulah sok sieun. Kun riwa mah urusan lalaki. Nya cukuy, lah sok sieun loh. Kun raya kami lah. Cek Mang Umir. Lah Cokoy. Kan kami ga araya Cokoy. Lain. Ari jang ete ka mana Gusti lupa itu katanya. Hari aki can uning gitu. Kapan Mang RT mah kalau murci bulu nanyo putrina ngalahirkeun. Itu apa puguh. Oh nyewati teh sajuru dah. Atos Ki. Jadi kumaha ya teh Ki keputusana? Cek Mang Bisri. Ya geus we enak malah urang kompakeun deui ngarona. Temal Aki Oib. Kitu peuting eta di imah Mang Bisri. Kaputusan dicokot. Warga sapuk pikeun waspada. Nu jadi lalaki bakal giliran ronda unggal peuting. Sedangkeun Aki Oib jeung Mang Bisri rek karorompok Ustad Muhyiddin pikeun ngadeuheus nyuhunkeun pituduh.